jadi romantika kahirupan teh mangrupakeun tanda-tanda keagungan kitu ge keur jalma-jalma nu malalikir. Komo lamun disyukurkeun cing inget kana janji pangeran lamun urang nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat pangeran yakin bakal ditambah deui rezekina. Tapi sabalikna teu nyukurkeun ajab anu bakal tumiba deuleu ka diri urang jang. Awewe di mana ya? Ya terayi Raka Prabu lain. Kurang ajar. Aduh, muningakeun kaulanu. Lain siap kurang ajar. Tobat. Laras ya terayi. Sing bingah Raka Prabu ieu teh anu diarep-arep ku Raka Prabu. Nyai di piwarang gaduh salaki geuning ti kapungkur ayeuna teh parantos kengeng jodoh ngajebak sia ka aing. Lain Raka Prabu sanes aceuk arimi silaras pisan ieu teh penasti kasayang tumampara. Iya inggih. Ieu Dewi Arimi ditewak dibalangkeun ku ieu Arima lain. Tobat. Pindah dah. Tobat untung salamat. Aduh ampun teuing nuhun Kakang Bima teu ngaku adi ka kaula geuning. Kurang ajar saha eta? Waing sia bongana sia Rimi ampir-ampir ngamasing pati tu makaning perlayan. Walau dia bala tam-tama inge ayo kula. Ya. Ege. Wah, ai sugan teh moal kejadina dulu. Paingan eta di tempat ieu aya lini aya gempa. Nyata we geuning Arima lumpangu mun sagede kitu dulu. Paingan geblig cai nepi ka euneur. Menang beja teh ti lauk nolol tina cai. Awas cenah poceng hati-hati ceuk lauk. Adewe. Heeh. Teuing da lauk teh digelung. Sia kurang ajar. Coba sia saha sia aing pisalakeun Arimi. Mana adi aing?
tadi nyampurkeun tadi aku ku sia penasti sayang tumampara ieu Bima dirontok ku Arimba nanging kaleresan Bima nyingcet sedangkeun disapengkeun Bima teh gawir anu sakitu ngalungkawingna atuh ieu Arimba gugulitikan dina gawir ai dihanapna teh emel anu temahna Arimba mebes kana emel itu kayaanana bakatingku gede awakna teras nobros ka hanap anu timul datang cai ti hanap buukna Arimba kaseret ku cai ti hanap anu temana ngarumai karuhur mungsrat cai anu sakitu gedena di dieu disebatna teh sirah cai kali rambut kitu numutkeun riwayatna wah cai yang muing kana gawir Pak nyeta itu cak buuk wah ngagedean gitu Pak urang ka bawah banjir kapan aya ka itu langsung ngalir tuh lain ti laut teu ieu mah jadi deuleu kasuburan kamakmuran deuleu ieu cu jadi we pabrik cai ya bisa diinumnya Pak cing kira-kira cek Bapak ieu ngaranna naon ieu si walungan teh Pak nepi ka ngalir itu ngogolok kalebak tuh urang ngaranna nek kali rambut jang nah itu tidak sirah saina deuleu saperti buukna Arimba geuleuh umpal-umpalan teu sangka euy jadi kahuripan ongkoh biji sumber cai deuleu ieu pada hakikatna mah Arimba itu bisa menyuburkan negara ada manfaatnya jadi ada manfaatnya nya Pak kadejang tapi dalam mun eueuh tatangkalan mah deuleu ieu teh moal biji sirah cai model kitu jang heeh jadi ku seueurna tatangkalan nya Pak ceuk dewek oge bakal jadi negara subur makmur gemari pahlo Jinawi aman santosa kertala harja deui negara jang menang jodoh ongkoh juragan Bima pasti dirapalan eta teh meureun muah pijigana nyate nya Pak jang jadi ieu romantika kahirupan teh mangrupakeun tanda-tanda keagungan kitu ge keur jalma-jalma nu malalikir komo lamun disyukurkeun cing inget kana janji pangeran lamun urang nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat pangeran yakin bakal ditambah deui rezekina tapi sabalikna teu nyukurkeun ajab anu bakal tumiba deuleu ka diri urang jang wa idna adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid tageuning siling apa ieu apa abdi teh guguru ka Ustad Tete Tete mana? Tete nong. Syukur jang. Tak atuh ku kituna ucu hapunten we ieu juragan Bima kenging jodoh tangtosna dirapalan panginten gede pusir dayeuh pringgandani. Ku kituna ulah hapunten kasadayana kaum dangu. Ti ulah saromongan giri harja tilu ngahibur ala kadarna tebih tina marga sae. Ieu mah etang-etang ngalanglang 2005 we mudah-mudahan dina 2005 ieu teh urang kahiji ngadatangkeun kasuburan kadua atuh urang teh menang jodoh hartina teh nagara pinanggih jeung jodoh anu disebut subur makmur gemah ripah lo Jinawi aman santosa kerta jeung laharja amin
lampahan urang pungkas ku Kemang detik Sebaran Sari tutup lawang sigotaka